Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Nyiratna wanoja geulis pilih tanding. Najan umurna kakarek welasan tahun, tapi pangadeg siga nu geus sawawa. Awak ngeusi sampurur lenjang, mata kumetap kaum Adam. Nyiratna geulis eueuh cawadeun beungeut ngadaun seueuh halisna ngajeler paeh. Irung kuwung-kuwungan bibirna jeruk sapasi gadondog sapotong. Pinareup bener lir cengkir gading, pananganana ngagondewa, cangkengna lenggik papanting, imbitna demplok biola, bitisna oge jaksi sajantung. Pokona mah gurih weh. Ngeunah ka ceker-cekerna cekang Sule teh mah. Mitra kaum dangu, nyiratna dipikaresep ku unggal jajaka. Nu geus kolot ge pada mika bogoh, sarua hayang ngapimilik tapi teu aya nu wani balaka. Lain judes lain sombong tapi papada serab ku kolotna nyiratna anu jugala. Beunghar ku harta banda, komo nu kekere mah teu wani ngimpi-ngimpi acan hayang ngajatuk rami ka nyiratna teh. Tapi arana ge hirup di dunia mitra, TKB jalma sarua kapribadianana. Pasti oge aya hiji dua jalma nu gede rasa percaya dirina. Kocapkeun boma, hiji pamuda pahatulalis nu kaasup mikaresep tur mika bogoh ka nyiratna punten. Manehna kaasup pamuda nu kuat pamadegan, tara ieuh mundur mun boga kahayang tacan ka sorang. Kitu deui harita, rasa bogo jeung resepna ka nyiratna minuhan jero dadana. Moal aya nu bisa ngahalang-halang kana pamaksudanana. Aya paribasa najan kudu mentasan lautan seuneu moal burung dilakonan. Padahal ceuk Mang Anggang mah eta teh paribasa teh wadul malulu. Boro-boro kuat mentasan lautan seuneu, inum cikopi panas oge ditiupan heula. Mitra, boma kaasup pamuda nekad. Kaasup pamuda nekad. Sanajan hirup teu boga tapi rasa percaya diri mah teu bisa dianggap enteng. Teuneng ludeung taya kakeung, datang sorangan taya karingrang. Kalayan teu mere iber heula ti anggalna. Keun bae cenah urusan mah kumaha engke. Ditampi ku wae seuri ditampa oge sila itung-itung ngajajal awak, kitu ceuk pamikir boma dina mangsa harita. Mitra kaum dangu, wanci ngagayuh kaburitnakeun. Kapirang sariak layung harita teh kacida mata kuasna tutuhan robah warna kuning umyang lir masinangling.
Tonggeret reang di sarada angin letik ngahiriwir dang daunan peting arulang kawas anu agupayan. Dalam waktu sarepna wanci tenyesakeun panasna mata poe. Dina kaayaan anu samodel kitu bada magrib boma geus sagedangdan. Bukna anu rada cawig-wig disahedang di minyak kaletikan. Katempo kilimis lir cucurut kahujanan. Kumis nu rada rambes-bes dirapihkeun diguntingan. Kitu deui janggot nu ngulacis siga janggot embe karamat dipotongan. Rengse eta boma tuluy ngaca dangdak dengdek persis hari minrek pentas di pasar malam. Nya oge ari rapih magening boma teh goreng-goreng teu goreng-goreng teuing mitra. Ari rapih mah teu goreng-goreng teuing. Awak dadeg sampe rupa hade ngan ku kitu teh bae. Ari kurang modal mah katempona teh biasa wae. Sanggeus mendetkeun pantoi imahna jerut turun ti imah. Gandeang lempang lir macan tenangan. Mitra kaum dangu boma lempang haja motong jalan ngarah tereh nepi kanu dituju. Ukur saparapat jam manehna geus nepi ka hareupeun imah nyiratna. Culak cileuk sakedeung bari sakapeung noongan dina sela-sela daun kibeling nu jaradi di sisi pagar. Culak cileuk sakedeung bari sakapeung noongan dina sela-sela daun kibeling mitra. Nah atuh mitra keur kitu sabuat boma antap intip anak karawak teh leungeunna aya nu newak. Boma reuwas rikat mehna malik sakaligus. Ana breh teh sing horeng nu newak teh manggoya. Jawara centengna bapana nyiratna. Aisyah, benang ku aing ayeuna bangsa teh yo. Ceuk manggoya bari ngenyad leungeun boma. Mineungeuh kitu boma lain deui reuasna. Basa leungeun arek ditarik oroh kaya kaburu dikunci ku manggoya. Rek naon sia? Lah halo kai madudungan aing. Manggoya nyentak bari leungeunna nu sabelah rek nyabut perah bedogna. Teh heula mang. Sabar. Uing mah arek ulin ka imah kolotna nyiratna, teu aya maksudna naon? Ceuk boma gugup. Kaget oge basa nempo manggoya rek nyabut bedogna. Uing nyaho sia teh bangsat. Teu bisa, tetep sia bakal dicara ku aing jadi sakitan. Ayeuna kudu madep kadunungan aing. Ayo. Manggoya bari maksa ngenyang leungeun boma. Akhirna daek teu daek boma kapaksa nurut oge. Lempang rada cujurug-jugan ditarik ku manggoya kalacat naek ka imah bapana nyiratna nu katempo suwung taya sasaha. Punten juragan, iya abdi mawa sakitan yo. Ceuk manggoya tatag pisan. Kulutrak aya nu muka panto
Lol aya sirah keluar. Si ngoreng bapa nanyiratna numukakeun panto teh. Bapa nanyiratna aja garepen panto panona mencerong seket ka boma. Saya tanya dibawa ka dia. Cek bapa nanyiratna nu katelah Juragan Barnas. Bari panona mah tetep mencerong ka boma. Ari anu dipencerong teriuk-riuk gugup. Boma satekah pola nenang-nenangkeun dirina sorangan. Malah maena ngarasa atoh amprok jeung bapa nanyiratna teh. Sugan we satujueun ka manehna kitu. Coba sina diuk heula, urang pariksa. Asa pernah nempo ya budak teh yo. Cek bapa nanyiratna. Bari miheulaan diuk dina kursi. Gek manggoya oge diuk di handap deket kursi. Kitu deui boma milu diuk ngarendeng gigireun manggoya. Eta kumaha mimitina? Maneh bisa newak ieu jalma? Cek bapana nyiratna nyelidik ka manggoya. Kieu gan. Cek manggoya derak-dek dicaritakeun ti mimiti newak boma. Ti mimiti newak boma nepikeun ayeuna geus aya hareup pendudunganana. Oh, atuh lain bangsat ieu mah meureun. Heh, jajaka. Sangaran? Boma sun. Hah? Saha? Boma. Boma. Sumun. Rek naon maneh make lalopi curigaeun ka imah batur boma? Tanya Juragan Barnas. Malik nanya ka boma. Sok bedakeun sia. Naon maksudna antay intip ka imah dudungan aing Cek manggoya rada nyentak. Derak-dak deui ku boma dicaritakeun pamaksudan manehna. Yen manehna teh sabenerna mah kabogoh nanyiratna. Ambon sorangan aku dewek atuh gebeg Juragan Barnas kagebeg satakar kabek. Bari pok ngomong, Gelanan. Teu salah dedengehan jeung teu salah tetempoan ieu teh ha. Piraku anak aing nu sakitu geulis teh bisa bogoh. Kajelema nu siga turu blangseng kieu ya. cek Juragan Barnas. Asa teu percayaeun. Telila gero ngageroan nyeratna anakna. Nyeratna. Coba ka dia gelis. Juragan Barnas ngageroan nyeratna. Telila nyeratna datang nyamperkeun bapana gek diuk gigireun. Pok ditanya. Bener, ieu teh kabogoh nyai. Asa teu percaya apa mah. Pira aku nyai boga kabogoh jika turu blimun kitu. Mitra Juragan Barnas bari rada seuri. Luka atuh pak. Tepangga nembe kakarak. Tembak nyeratna bari gideg. Enak. Kanyawan bohong ayeuna mah sia. Ceuk manggoya bari narik baju boma. Luk boma tungkul, bohongna katohyan. Nyeh Juragan Barnas seuri. Timbul pamaksudan anu sejen. Rasakeun rek dijajal ieu jalma ku aing ye. Hitung-hitung hukumanana. Lamun tina kanan pamaksudan aing ieu budak rek dikawinkeun ku aing ka anak aing. Keun ku aing rek dibageran heula ngarah teu kaciri. Gerentes hate Juragan Barnas. Sok nyai asup ka itu, asup deui. Juragan Barnas bari nitah ka jero deui ka nyeratna. Mangga apa? Tembak nyeratna bari ngojengkang asup deui ka jero imah.
Mitra kaum dangu satu tas nyeratna abus deui ka jero imah. Pok Juragan Barnas kedal carita ditujukeun ka Boma. Nya kajeun Bapak masa tuju we ari maneh bener-bener miharep ka anak Bapak mah. Cenah ngabohong. Ngadenge kitu lain di bungahna Boma. Leres eta teh Nun? Nya. Tapi aya syaratna. Naon syaratna Nun? Tah kieu ya. Pikeun ngabuktikeun rasa cinta maneh ka anak Bapak. Sumun. Teu mimiti poe isukan maneh kudu nyieun sumur jerona 4 meter. Lobana 3 siki. Sumur jerona 4 meter. Nya. 3 siki Sun. Benar. Tapi kudu anggeus ku sorangan. Teu meunang anu mantuan. Kitu Juragan. Nya. Saila 2 minggu eta teh. 2 minggu. Iya 2 minggu. Sanggup? Sanggup teu? Cek Juragan Barnas tandas pisan. Mitra kaum dangu dikitukeun Boma rada ngahulang. Mitra kaum dangu. Angin peting ngahiliwir nabakan adang daunan. Bating keresek bating korosak. Nyahkeun daun eurih digigir imah Juragan Barnas. Sora jangkrik jeung cari cangkas bating tembalan jeung balabaturna. Milu maturan kayaan peting harita. Anu geus asup wanci sareureuk kolot. Dina kaayaan anu samodel kitu Boma rada ngahulang sanggeus Juragan Barnas mere syarat sakitu beratna. Asa teka harti ku pikir teka hontal ku akal. Nyaeta kudu nyieun sumur 3 siki bari jeung dibere waktu sakitu samporetna. Tapi dipikir deui ku manehna, sagala rupa ge mun Allah ngaresakeun mah pasti nanaon ge bisa ngawujud. Sanajan eta hal kaitung hal anu mustahil pikeun manusia. Kumaha sanggup henteu? Cek Juragan Barnas ngagareuwahkeun lamunan Boma. Sanggup Nun. Cek Boma teu mikir panjang kalayan tatag mehna nembalan teu nembongkeun yen dirina keur hariwang. Tah. Kudu kitu jadi lalaki mah ulah epes meer. Ulah kawas hayam kabiri kumeok memeh dipacok. Wayahna isukan kudu geus dimimitian. Sok ayeuna mah istirahat heula weh. Cek Juragan Barnas. Ret ngararet kacentengna. Sok manggoya. Bawa ka kamar. Nu deket lait saya gini. Sika itu bawa. Cenah bari ngajurungkeun ka Manggoya pikeun mawa Boma ka hiji kamar nu aya di deukeut leuit.
Mitra kaum dangu singkat carita kocapkeun isukna. Cunduk waktu nugas ditangtukeun. Boma di barengan Juragan Barnas jeung Manggoya ngajugjug ka hiji lahan nu pernah na deket kandang kebo. Boma ku Juragan Barnas dituduhkeun lebah mana-manana nu kudu dijieun sumur teh. Sanggeus puguh dekul Boma ngagali taneuh kalayan sumanget pisan. Sok tungguan mang, Cek Juragan Barnas ka Manggoya. kade kabur. Cenah Mitra tadi sangka tadi nyana Mitra. Opat poe sumur nu hiji geus rengse dijieun ku Boma sorangan. Tinggal 2 sumur deui. Dina kaparigelan Boma nu samodel kitu aneh Juragan Barnas mah ngan bati mesem. Teriuk-riuk ngerasa heran atawa helok. Malah nyieun sumur nu kadua mah nyeratna dititah nganteran sangu sagala. Atuh Boma Mitra tambah semangat pisan barang gawena teh. Tenaga nambahan rosa 3 tikleun. Ukur 10 poe 2 sumur anggeus dijieun ku Boma. Tinggal hiji deui nu can kajieun teh. Nincaka 11 poe sumur nu katilu mimiti dijieun. Aya kaanehan nu disangka-sangka. Kira-kira jerona aya kana 2 meteran. Pacul nu dipake ku Boma ngahantem hiji barang nu ting gurilap siga inten berlian. Reg Boma ngarandeg digawena eureun heula. Sajongjongan manehna ngahulang bari neuteup semuheran kana naon nu aya di hareupeunana. Gap eta batu nu ting gurilap teh dicabak. Tuluy ditelak-telak ibet pisan. Tah, akhirna kapanggih oge milik aing nu kaimpikeun teh. Iya nu disebut wangsit nu kamari teh ye. Wangsit poe Kemis. Dina mangsa mendung langit, aing bakal jadi jalma nu pangbeungharna sadunya. Cek hiji sora di luhur sumur. Gebeg Boma ngagebeg bari tanggah ka luhur. Sing horeng Juragan Barnas geus ngabadega di luhur sumur jeung Manggoya. Gali terus nepi ka beunang kabeh. Ulah salempang. Nyiratna sakedeung deui bakal kapimilih ku maneh, Boma. Cek Juragan Barnas. Nyumangetan Boma nu awakna lut leet ku kesang. Ngadenge Juragan Barnas ngomong kitu, hate Boma lain deui bungahna. Geus kabayang ku manehna yen sakedeung deui dirina bakal oleng panganten jeung nyiratna. Awewe pujaan hatena. Mitra kaum dangu, batu nu ting gurilap teh tuluy digali sisina. Gorehel lila-lila mah batu nu ting gurilap teh katempo kabeh nepi ka sagede hulu munding. Teu kabayang beratna duka sabaraha puluh kilo
Siga namun dijual, duit na moal beak 7 turunan. Singkat ia riwayat, sanggeus sumur digali sakurilingna beki katempo weting gurilapna eta batu teh. Malah di jero sumur nu can anggeus digali oge asa leuwih caang ayeuna mah katemper ku ting gurilapna eta batu berlian. Ongget ku boma eta batu diongget-ongget ngarah babari diangkatna. Telila juragan Barnas nitah manggoya pikeun nyokot karung goni jeung dadung. Tujuanna eta batu berlian rek dieret di wadahan kanu karung goni. Ngarah babari naekeunana. Atuh belanyang manggoya nyokot karung goni jeung dadung telila geus balik deui malah bari mawataraje sagala. Taguning, hidang maneh mang. Make mawataraje sagala. Sok buru alungkeun karung jeung tambangna ka si Boma buru. Cek juragan Barnas geus teu sabar hayang geura ngapimilik eta batu berlian. Lung, dadung jeung karung goni ku manggoya tuluy dialungkeun ka Borma. Saterusna ku Boma eta batu berlian teh diwadahan kana karung goni teh ret-ret di talian ku tungtung tambang pageuh pisan. Sanggeus beres tuluy ditarik ka luhur ku juragan Barnas jeung manggoya, malah Boma ge mantuan ngadorong ti handap bari nete kana taraje. Ngarah teu berat teuing narikna. Sanggeus aya di luhur sumur kalacat Boma hanjat. Hatena pinuh ku rasa kabunga. Geus pasti bakal kauntun tipung katambang beas laksana kapiduriat. Dirina bakal jadi ngajatuk rami jeung nyiratna anak juragan Barnas. Wanoja nu saila ieu jadi implangan manehna berang jeung peuting. Mitra kaum dangu, saterusna mah batu berlian digarotong ku tiluan dibersihan tuluy dibawa ka tengah imah juragan Barnas. Buru dikaluarkeun, tuluy digolerkeun dina luhur samak, bari dinalajoan ku tiluan. Telila kulunyung nyeratna datang jeung pelayana juragan Barnas, bari nanggeuy baki dieusi ku poci jeung gelas, oge rupa-rupa dahareun nu ngarareunah. Mata Boma meletet maling reret ka nyiratna. Aduh, bener pisan geuning nyiratna teh geulis meuni nyarak celakan. Cacakan sakitu teh can dangdan. Komo meureun lamun geus dangdan. Siga widadari Dewi Ratih ge eleh geulisna ku nyiratna mah. Cek Boma dina jero hatena. Diuk di dieu heula Nyai. Apa rek aya picaritaeun diuk. Cek juragan Barnas. Bari nyicikeun cai kana gelas, rot diinum hampir beak satengahna. Nyiratna ukur unggek gek diuk gigireun bapana ngeluk tungkul siga bueuk meunang mabuk. Kieu ieu teh, cek juragan Barnas. Sababaraha minggu ka tukang, apa teh sering menang ilapat. Yen apa teh bakal menang milik nu lain deui pohara gedena. Mangrupa wasiat dina poe Kemis, dina mangsa langit keur ayem. Tah ilapat eta ayeuna kabuktian. Geus aya ngajugrug hareupeun urang kabehan tah. Tah berlian buktina tah. Eta teh berlian Nyai. Sumuhun apa? Tembak nyiratna pondok. Ngan cenah ilapat nu bakal bisa ngalah eta batu berlian teh ukur hiji pamuda. Kumaha apa? Ukur hiji pamuda nu ayeuna oge geus aya di dieu. Juragan Barnas eureun heula nyaritana. Rot deui nginum siga keur nenangkeun heula hatena. Ari kitu kumaha apa? Tanya nyiratna. Kieu ieu teh.
apa teh boga janji. Sumohon. Mun nya kabuktian ku apa eta pamuda rek dijadikeun minantu apa? Kumaha? Kumaha apa? Heuh nyai daekeun teu. Hampura apa teh bebeja heula ti awalna ka nyai? Cek Juragan Barnas minangkana nanya araga katineng ka Nyi Ratna. Ngadenge omongan bapana nu samodel kitu ate Boma milu deg-degan. Awakna ngadadak ting sariak paranas tiris antara Bungah jeung Hariwang. Ngaggalura ngajadi hiji. Selina kot kadengdek-dengdek ngadaguan jawaban teh Nyi Ratna. Kumaha kalang ulang. Kersan teu nyai? Tanya Juragan Barnas deui. Juragan Barnas teh jeung ngaheujeun gitu ya. Mah teh cager. Bari netep antep pisan. Gitu ama. Jawaban angkin enjing. Hah? Kumaha? Jawaban angkin enjing. Abdi bade mikir-mikir heula. Jawab Nyi Ratna singkat laun pisan. Mitra kaum dangu ngadenge jawaban teh Nyi Ratna siga kitu dada Boma asa nyesek. Sok sieun Nyi Ratna embungeun pikeun Boma jawaban Nyi Ratna siga nu ngangles nolak secara halus. Ras deui Boma inget ka kolotna pang-pangna ka indung. Nu nepi ka ayeuna oge indungna mah taya laratanana duka kumaha. Sigana mun aya indung mah meureun meh asa bisa aya pakumaha saeutikna pasti aya nu ngabelaan. Nya sok ade kitu mah ku apa di dagoan? Di dagoan. Di dagoan jawabanna nepi ka isukannya. Tapi mun bisa mah kudu nurut kana omongan apa? Cek Juragan Barnas. Rada maksa. Sumohon apa? 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 Toga ngaheujeun wae atuh. Ngaheujeun wae. Lain ngaheujeun. Cager. Sumohon apa diantos enjing? Tembak Nyi Ratna. Majawab singkat laun pisan terus amitan. Ninggalkeun rohangan. Mitra kaum dangu. Jep didinya jadi simpe. Tiluan ngabaratem eueuh nu nyarita siga nu keur seunggah. Nu kadenge ukur renghap napas Boma. Capek mantas nggali sumur. Siga nu keur nyidembang baluh deui. Telila Juragan Barnas nyarita mepeskeun ka simpe. Nyarita ditujukeun ka Boma. Ya Boma. Mun juragan, kumaha juragan? Mun kumaha juragan? Hampura Nyi Ratna nya. Doakeun weh. Muga jawabanana juga makeun. Cek Juragan Barnas ngupahan hate Boma. Ari manggoya mah siga nu teu nolih kana urusan Juragan Barnas jeung Boma. Manehna mah tonggoy we neuteup batu berlian. Kataji ting gurila pikarunyaeun. Pikarunyaeun salah mitra. Mah ieu teh cager. Ting gurila pikauruyeun maksud teh.
nya nindiri. Kalakuan manggoya kitu katohyan ku Juragan Barnas. Celengkeung teh Juragan Barnas nyarita rada tarik. Heh, Manggoya. Maneh ti tadi ditempokeun ku aing netepay batu berlian. Hayang beunghar teu? Manggoya menigulagepan siga nu rewas ngadadak. Naon eta Juragan? Naon? Maneh hayang beunghar teu? Juragan Barnas ngadua kali ananya. Sukan tenan hoyong mah. Hayang nyandung maneh, hayang nyandung. Hoyong aya gitu istrina Juragan. Aya neng Ali tu. Juragan, sok heureuy wae Juragan mah. Kumaha gitu Juragan? Daek teu maneh beunghar tapi huntu maneh sagede kampak daek. Sirahna sagede pedas. Sirahna sagede pedas. Ceuk Juragan Barnas ngagonjak bari seuri. Ana barakatak teh Manggoya seuri ngabarakatak kenceng pisan. Ari Boma ngan saukur ngaruk mitra. Mitra kaum dangu, kocapkeun peuting eta Boma dititah ngendong di imah Juragan Barnas. Sare duaan sakamar jeung Manggoya. Ari batu berlian teh dibawa dipindahkeun ka kamar Juragan Barnas. Peuting beki jempling. Kayaan di luar gerehe sombrek. Jalma-jalma pangeus lembur geges sadare tibra. Kitu deui Juragan Barnas. Sare talibra pisan si gaya nu nyerep ku ilmu panyerep. Cungungung sada anjing babaung ti kajauhan. Ditemak ku suara manuk buek meni ngaweuk-weuk. Disusul tepus ku manuk kesit uncuing oge manuk kareak pating koreak. Jegug-jegug anjing lembur ngagogog ditukangan imah Juragan Barnas. Basa waktu nincak janari leutik dumadakan dina batu berlian kaluar haseup beureum. Poladu terus ngelun kaluar tina erang-erang panto kamar Juragan Barnas. Haseup tuluy ngageleung hiber ngajugjug kepala bah erang-erang panto kamar nyiratna mitra. Kulibok aya hawa panas nu nyaliara. Waktu eta haseup beureum kaluar tina batu berlian. Ngayuni seuneu. Kocapkeun di jero kamar nyiratna. Haseup ngagulung robah wujud ngajadi nyiratna kajajaden. Ngajangelek ngajadi makhluk nu nyeples pisan rupana siga nyiratna. Guledag eta nyiratna kajajaden teh ngedang gigire nyiratna asli nu keur ngaguher sare tibra pisan jiga nu pingsan. Tapi mitra telila kerejet awak nyiratna anu asli kekerejetan. Kuniang hudang jungnang tung kojengkang kana panto cetrek dibuka bray lempang keluar ti kamarna bari panona peureum. Terus muru ka tepas imah kulutrak panto tepas di imah jeruk ditutupkeun deui kenceling.
Nyiratna anu asli lempang keluar ninggalkeun imahna. Tanpa sadar siga aya nu nungtun. Mitra nyiratna lunta ti imahna teu aya nu ningalikeun saurang-urang acan. Luntana teh teuing ka mana? Beuki jauh nepi ka tungtung lembur. Beras kasasak. Mentas sasak terus ka sawah, terus ngiles di tereuy poekna peuting. Mitra kaum dangu singket ieu riwayat. Isukna nyiratna kajajaden geus hudang pangheulana. Gawe sat sit set di dapur eueuh kacape. Brai isuk pagawean geus beres kabeh. Nepi ka palayana Juragan Barnas teu kabagean sasapu-sasapu acan. Matak heran dasas harina ge hudangna kaberangan wae. Tapi pikeun Juragan Barnas mah malah atoh anu aya. Ceuk pikirna keur diajar parigel meureun da kedeung deui ge rek di rumah tangga kitu. Jeung Boma teh. Akhirna dina waktu salse kira-kira jam 8 isuk-isuk nyiratna diangkir deui ku Juragan Barnas, ditanya ngeunaan kaputusanana. Nyiratna kajajaden ngajawab daek kalayan menta ulah dililakeun acara jatuh keramina. Atuh lain deui atohna Juragan Barnas jeung Boma teu sirikna engklak igel-igelan. Juragan Barnas rek hajat rongkas sakalian ngalubarkeun janjina. Yen rek nanggap wayang 3 poe 3 peuting. Malahan rek nanggap dongeng Sunda manganggang sagala cenah Mitra. Gitu. Ditambah jeung kesenian sejena. Kumaha ieu teh? Mau tukang dongeng kieu. Jagoan. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Isukna nyiratna kajajaden geus sudang pangheulana. Kitu jeung kitu wae. Nu antukna poe nu ditangtukeun geus sunduk. Imah Juragan Barnas dihias ku rupa-rupa kembang nu arendah jeung hiasan sejena. Atuh keur mah imahna Juragan Barnas teh geus agreng. Jadi tambah agreng we siga karaton. Tempat pelaminan mah komo meuni siga tempat tahtana raja. Harurung harerang mata kasima nu ningali.
Poeta hajat rongkah di mimitian. Nu babantu cuhcih masing-masing sari buku pagaweanana. Di dapur dokdak anu melahan suluh. Komo nu bagian masak mah pangsibukna eta teh. Bubuhan harita juragan Barnas motong sapi nepi kaya tiluna. Di kamar rias Boma jeung nyeratna kajajaden geus dirias. Di pakaian baju panganten nu panghadena. Dirias dangdana siga raja jeung ratu nu rek nyanding pangantenan. Boma nu tadina pamuda basajan ayeuna mah nu nempo bakal kabedi langit kabentar mega. Matak pangling jauh beda jeung sasarina. Waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.